hiji bae ku Allah digerak-gerakeunana memang nang saha ditahan ka DJU nu ditahan nang saha eueuh mere sodaqoh paling 5.000 da geus teu kudu mere sodaqoh geus bawa deui duit sia can sia ka ditulis geus teu kudu aing mah diuk dengekeun balik beres geus ulah dipikiran kiai mah ya Allah sugih aing mah beneran bebeakan ya soalnya lagi pudoli teh sok hayang bae nya teu kudu aing mah mulia lain cak sia agung lain cak sia sugih lain cak sia kumaha Allah nu merena beres geus mah tadi lagi aing moal mere teu kudu mere geus beres bayar hutang sia bae heulanan ka ditu ye ieu majelis kieu 15 miliar leuwih ieu ye 15 miliar leuwih ieu apa aya duit sia di dieu ya Allah ye sia mah dieu kayuhan ngeunaheun tah gas besok mah nun teu mayar di luar ngajina sia jeung kiai mah juara tungtungna ieu mah aya nu pangnyeunkeun we ieu mah jelema teu bebeja acan geus aya duit urang kabeh di masyarakat kabehan babarengan meunang 1,5 miliar ieu teh beakna kuari 16 miliar encan anggeus munarana bakal munara Banten itu encan bangsa 5 miliar deui aja nang di mana kieu deui teh sawa mikiran kain teu kudu mikiran Allah sugih kiai atuh susah aing mah Allahumma ya qadiyal hajat Allahumma ya qadi Nabi Darda qala man qala idza asbaha wa idza amsa hasbiyallah la ilaha illahu alaihi tawakkaltu huwa rabbul arsyil azim sab'a marrat kafahu Allahu ma ahamma di mana-mana jelema maca isuk-isuk 7 balik sore-sore 7 balik bacana ieu hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim 7 balik isuk 7 balik teh subuh isuk-isuk lah jeung sore memeh magrib atau atas magrib dibaca 7 balik nah ieu bakalna kafahullahu ma ahammahu bakal dihasilkan daun anu dipake ka hayang kurang ya Allah ilmu ye lain lalagaan ye ilmu ye kanyawan saya nyandung kan tah jeung di maksudnya bahasa teh kieu nya dihasilkan maksudnya bagus menurut Allah ih hayang naon bae hasil bahkan di dieuna kafahullahu ma ahamahu sadiqan kana bihau kadiban pohara eta mah maksudna deuk bagus atau deuk bohong deuk bener atau deuk teu bener pokona mah boga maksud maca eta geus hasil teh bukan ya Allah sakitu doang tah isuk-isuk 7 sore-sore 7 hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim bahkan ki muslim benda kerep ki kaukab kaki zaini ka abah doyong cukup baca ba'da salat maca hasbiyallahu wa ni'mal wakil 3 kali rasakeun coba gengke mantap salat 3 kali hasbiyallahu wa ni'mal wakil hasbiyallahu wa ni'mal wakil hasbiyallahu wa ni'mal wakil diterusir wa hasbiyallahu wa ni'mal wakil limal maula wa ni'man nasir hasbiyallahu wa ni'mal wakil limal maula wa ni'man hasbiyallahu wa ni'mal wakil limal maula wa ni'man nasir geus teh unggal bada salat sakitu eta mah ti muslim kaki kaukab terus kaki zaini tah ka abah doyong ti abah sok diwiridkeun bae tah ku abah doyong abah agrat eta wasiat ka abah dibaca bae terus ku abah bener rasakeun teu kudu caritakeun engke enak bener tah asal mata salat hasbiyallahu wa ni'mal wiridan nu biasa heula terakhir hasbiyallahu wa ni'mal wakil limal maula wa ni'man nasir hasbiyallahu wa ni'mal wakil limal maula wa ni'man hasbiyallahu wa ni'mal wakil limal maula wa ni'man nasir bakal jala lembar segala
tilu balik tas salat Masya Allah aya anu diijazahan ku Abah almarhum hasbiyallahu wa ni'mal wakil tilu balik unggal bada salat kabeneran manehanana teh kitu usahana proyek begitu proyekna gagal cerik kan ka Abah cerik dibere eta bae cenah wirid hasbiyallahu wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man tilu balik ta salat insyaallah bangkit deui diwiri be kunyana teh bener hasbiyallahu wa ni'mal wakil ni'mal maula mun leuwih oh salah cak Abah leuwih mangan tilu beh heulanan suka juga hayang leuwih-leuwih diwiri kunyana bener eta setahun ngawirid eta ya Allah proyekna bangkit kembali pohara barang bangkit deui poho deui teu baca deui hasbiyallahu wa ni'mal wakil nah kadang dibaca kadang henteu kadang dibaca kadang henteu kaditu mah lepeh henteu ambruk deui bebeja deui ka Abah mah nyahoan eta si hasbiyallahu na teu dibaca deui nyahoan da Abah bagus-bagus cak Abah teh tuh aya wali tapi dongeng di seputar wali geus bisa hibar teh satu ketika nya teh kitu ragrag untung ka laut untung ka laut dari ragrag da bugu coba atuh lamun ka darat mah geus selesai ragrag ka laut nyana kaget ya Allah ya Rabbi kok abdi bisa ragrag sih sakieu keur geunaheun-geunaheunana ja anu ngajepret eueuh naon eueuh untung bae aya anu mawa tongkang aja dibawa ka eta ka naon gara-garana ka parahu salametkeun nanyana taqarrub ka Gusti Allah terus taqarrub aya ta ilham maneh tadi subuh maca hasbiyallahna ngan sakali nu biasa 3 kali ya Allah ragag atuh sia mah geus ragag deui ti kejebur bae kabeh maca tilok naon tilok teh kan pohara eta dongengnya bagat wa fi nawadiril usul an burida da gol qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qala 10 kalimatin inda dubri kulli salat wajadallahu gitu naon ngaranna indahuna takafian wa majziyan khamsun lid dunya wa khamsun lil akhirat 10 hasbiyallah bah ujian naon dulu 5 urusan dunia bakal hasil maksud cukup muyah bagian akhirat lagi geus moal kana neraka di dunia 5 teh bakal hasil maksud cukup muyah mayeh hayang nanaon ge aya akhirat lagi moal tersentuh api neraka iya baca Quran sapoe ting 10 bali 10 ge hiji-hiji doang hasbiyallahu lidini hasbiyallah hiji hasbiyallahu lidini hasbiyallahu lidunya hasbiyallah lima ahamani hasbiyallah liman bagu alayya hasbiyallah liman hasadani 5 hasbiyallah liman kadani bisuin hasbiyallah indal maut hasbiyallah indal masalati fil qabri hasbiyallah indal mizan hasbiyallah indas sirat 10 moal tersentuh api neraka di akhirat mizan lancar sirat lancar di dunia dipakai naon gitu ngaranna cukup terakhirkeun sekaligus hasbiyallah la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim tah wirid genet ieu cenah kieu atuh kunaon teh di fotokopi ge cerita heula ieu mah ge kadeulek wae hayang apa henteu sia ngawiridna Surat Yunus wallahu a'lam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
qad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minin raufur rahim fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Allah lam bimaradillah qad ja'akum yaki teman-teman tekakum ing sarakabe rasulun apa utusan min anfusikum kang tetep saking pirang-pirang awak sira kabeh minkum tegese saking sira kabeh Rasulun te Muhammadun nyatane kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam azizun alaihi ma'anitum kang sangat syadidun tegese kang sangat alaihi igatas Rasul ma'anitum apa barang kang masyakat sira kabeh abdukum tegese kamasyakatan sira kabeh masyakatukum tegese kamasyakatan sira kabeh waliqaukum lan nemu sira kabeh al makura ingkang yang sengiti harisun alaikum turgang gasang sereming atas sira kabeh anta tadu cinta oleh pituduh sira kabeh bil mukminina kalawan longkang mukmin kabeh rauf turgang banget ulah syadidur rahmat tegese kang sangat welas rahim mundur kang asiri lahum kang ngarepakeun ya rasul lahum kada mu'minina al ghaira ing becik fa in tawallaw maka lamun mengoy nas anil imani bika saking imankeun kalawan sira pakul maka ngucap sira Muhammad hasbiyallahu ta kang nyukupi ingsun kafiyat tegese kang nyukupi ingsun iku Allah la ilaha illahu kang ora pangeran iku maujud angin huwa Allah alaihi atas Allah balaka tawakkaltu masrakan ingsun bi kalawan Allah wa zikrulan ngamandal insun tegese ku mandal insun la bi ora kalawan lian Allah walal uti Allah rabbul arsy ku pangeran arasal kursi tegese kursi al azim kang agung khosahun angtukeun ya Allah ing arsy biziki kalawan dan tutur li annahu azamul makhluqat kadasatuhu la arsy tukang luwi agung-agung sakeh kang den damel wa rawal hakim fil mustadrak lan ngariwayatkeun sapa Imam Hakim ing dalam kitab Mustadrak an Ubay bin Ka'ab saking ki Ubay kang putraning ki bab Ka'ab kala le ngucap ya Ubay cakula pada akhiru ayatin nazalat utawi akhir ayat kang tumurun ya ayat iku laqad ja'akum rasulun ila akhir surat tugakeun sirat kamari akhir surat kamari akhir surat ayat terakhir di surah Taubah ayatna ieu laqad ja'akum rasulun min anfusikum aziz al ayat ieu ayat khitab khusus kafara
orang Arab anu nyaksian kana turuna Kangjeng Nabi kelahiranana turunanana sakaligus diutusna Kangjeng Nabi menjadi Rasul Allah. Tetapi aya teu meunang hidayah mah hese tetep. Urang nu jauh jarak tempuh anu jauh, jarak masa anu lila. Tetapi urang dibere hidayah ku Gusti Allah teu ka Kangjeng teu apal tempat lahirna. Tapi geus kapiheulaan ku cahaya ilahi iman urang ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mahal teh iman teh. Ya Allah ya Rabb. Tinggal mempertahankan iman, keyakinan sababaraha lengkah deui urang hirup bakal balik ke alam barzakh. Terugi tecang caya urang paeh mawa keyakinan iman ke Allah, iman ke Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertahankan eta. Kajen teh ditembak, enggeus kajen ditembak, dibunuh, dikumaha. Allah Muhammad, iman ke Allah, iman ke Kangjeng Nabi. Salah. Ya Allah, ya Rabb. Tapi lamun urang ditilik kuari, Saki informasi geus poharana. Neangan bebener geus teh kudu ngaji melalui informasi elektronik ambalaya. Tapi itu diberi hidayah mah hese. Nu mantak peperangan multi nasional Baghdad. Genjlong negara kabeh pimpin ku Saddam Hussein. Gua mah ingetin lain rek nyaritakeun peperangan, andek nyaritakeun berbagai komentator tentang Baghdad, itulah perang. Begitu Gus Dur ditanya, bagaimana Gus tentang perang Baghdad? Ngapain kita bicara Baghdad? Udah nggak usah diikuti, bicara kita aja negara Indonesia. Sampai mati kamu tidak akan ngerti. Paham orang tentang Baghdad, Pak. Nu ngerti cuman Gus Dur. Moal keotakan cek urang cek ngomong urang nama sia daripada mikiran Baghdad bandingan dagang toge bae geus. Dagang jengkol bae geus. Geus sasawi dagangkeun ka dieu kabeh. Lain ukuran otak sia nyaritakeun Baghdad batu. Beuh mang Saddam Hussein jelema leutik. Oyag negara kabeh. Nu ngalawanana ge multinasional Inggris, Prancis, Amerika. Lain lalagan Jerman. Milu kabeh. Lamun leutik negara moal ku kabehan dihantemna. Kulantaran ieu negara boga kekuatan anu luar biasa, dihantem lagi ku lobaan. Menang teh nu lobaan can sebab naon nu dipake ka hayang ku manehna kilang minyak dibom lagi ku urang Irak sorang. Per detik ieu naon meunangna hanya menduduki urang Irak mah ge dieu teh gigideug bae. Negara-negara aing diusir deui sia ku aing. Aing mah paeh geus jadi biasa sebab aing mah paeh sorga aya sia. Emang kuari kehadiran Amerika di Baghdad gitu emang nyaman teu nyaman. Urang Irak mah kajen teuing paeh moal ditinggalkeun ku aing negara aing. Naon bebeunanganna? Teu bebeunangan. Nu deuk dibasalahkeun naon kuari? Nu deuk dicaritakeun sabaraha ribu tentara Amerika nu asup Islam. Per detik ribuan tentara nu asup Islam. Urang dikaburkeun teu meunang nyaho. Nu potong leungeunna, nu eueuh ceelian, nu eueuh mataan, anu tanpa daksa teu bisa. Leumpang ku ari di Amerika, ribuan jelema asup Islam. Saddam Hussein wasilahna. Urang mah kan teu nyaho informasi nu sabenerna. Kula ge jawab teh ti almarhum almarhum Gus Dur. Udah, kula nyaritakeun Baghdad saya. Pagawean urang bae cenah. Moal kaotakan Gusia. Ye, sakolahan teu daun teu nyaritakeun Baghdad. Ulah gitu Gus. Atuh kayak resep bae. Tapi emang gua Baghdad bah.
negara 1001 malam. Emang kumaha sabaran nabi anu diturunkeun di dinya. Lain sembarangan negara teman, negara kuno. Amerika negara anyar. Inggris negara anyar. Kalawan negara kuno. Menang teh gan sakadar di mata dan mengklaim. Hasilnya datang ke akuari. Ralang sadan hutang teh gara-gara membabi buta ngalawan Baghdad. Baghdad teh iya tokoh Baghdad tiba heula. Timimiti khalifah kahiji, khalifah kedua, dan selanjutnya aya gimbir-gimbir teh Saddam Hussein. Nah, naon gitu ngaranna waliun min auliyaillah. Ya negara kabeh ku Saddam mah. Kumisna bisa gede bisa leutik. Saddam. Lamun geus disorot di televisi urang dari Saddam teh, di satu sisi urang resep, di satu sisi urang sieun kayaknya. Aing neuleunya na eta aing resep aya tapi sieun aya. Sakitu ge jauh urang ka Baghdad di dieu. Komo jeung jelemana. Tentara Amerika di dieu doang grup emang kumaha gitu. Teu diberitakeun kan kitu-kitu nama. Kaistimewaan jeung kemaziahanana. Sabara ribu orok anu digaranan Saddam lamun lain gerak Allah mau bisa. Ya di Indonesia bae ge sabara ribu orok nu digaranan Saddam karunyin di awakna ge. Teu gara-gara cara Saddam teh kitu. Tuh ya Allah ya Rabb. Nah, ieu keur carita hidayah melalui peperangan. Ternyata hidayah didapat melalui peperangan. Ieu mah keur carita maha kuasa Allah henteu rek nyaritakeun peperangan multi jeung Baghdad lain. Hese eta mah nyaritakeunana lantaran dibalik cerita tentang peperangan Baghdad aya satu dakwah anu urang teu nyaho. Anu urang teu nyaho selalu berdoa Saddam, selesaikah ya Allah tugas saya, selesaikah ya Allah tugas saya. Andai kata belum saya siap, andai kata selesai nyanggahkeun abdi ka Gusti. Batur mah perang datang kaos gitu, henteu perlu menang jeung eleh, tetapi melaksanakan tugas saya sebagai kepala negara dakwah Islamnya. Hasilna sabaraha ribu jelema anu asup Islam. Tah hasilna urusan kilang minyak bom cak Saddam Hussein. Eta mah nu pangeran, kurang ulah punya ulah. Tinggal Amerika bae begitu dibom teh ku Saddam. Wah. Hah. Naon jang urang. Bingung kan Amerika. Urang kasus ka ditu ka Baghdad teh kereta kilang minyak ambalaya berserakan. Negara acak-acakan. Tapi orang Irak bangunna tenang, teu bermasalah. Junaidil Baghdadi aya di Baghdad, Abu Bakar Shibli aya di Baghdad, Syekh Sri Sikti aya di Baghdad, Syekh Ma'rufil Qurhi aya di Baghdad, Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani aya di Baghdad. Tokoh-tokoh sufi dunia anu kuari jadi rujukan seluruh dunia aya di Baghdad kabeh. Tenang orang Baghdad mah. Iya itu. Per detik ieu apakah kacau urang Baghdad? Ketika ya orang Amerika geus deuk siapa gitu. Orang Baghdad asal dari orang Amerika geus. Ih, ngeunteu di berita-berita negara 1001 malam Baghdad. Deh. Pokoknya mah urang-urang menyaritakeun Uzbekistan jeung Baghdad sejarah sufi. Pertama Uzbekistan, namakeun Baghdad. Tinggali di perguruan persupian. Lamun encan ka Uzbekistan, can selesai. Setelah selesai di Uzbekistan, mesti Baghdad namakeunana. Teu kadeuleu ku zahir ku mata zahir, per detik ieu masih kan. Perguruan sufi teh seperti eta. Namun encan ka Uzbekistan, can kapanggih jeung guru-guru sufi Uzbekistan, can selesai sufi mah. Ketika geus selesai, doktrin-doktrin tamatkeun ke Baghdad. Tanyakeun coba ge ka jelema ngarti. Dua negara, Uzbekistan, Baghdad. Uzbekistan, Baghdad. Dua eta mah perguruan sufi internasional. Enggas lamun encan makekeun ka didinya badak masalah perang hanya sebatas urusan dunia paek dan hidup titik. Henteu perang ge sarua bae hidup dan mati. Kesulitan orang Baghdad kuari
Amerika nggak bangun orang Baghdad geus kieu bae bangun ku sia emang aing ridho teu sakedeung deui perang deui jeung aing sia orang Baghdad mah geus kitu saya diciptakan untuk perang Indonesia lain kita diciptakan untuk korupsi jangan tinggalkan korupsi sampai mati bawa mati dia tuh sabodo sia aing mah dongeng doang ja korupsi teh naon teu jeuh aing mah korupsi na mana aing kira mun aya mah tunduk sarua dia aing bangsa Indonesia sial sia nu sial iya iya bentar caritakeun peperanganana capek mengikuti orang wow tiba heula Baghdad bade ikuti ku ali ku bangsa supi-supi ku ulama-ulama ieu jebolan-jebolan Baghdad pararuat di mancanagara teh Baghdad kajen ku kumaha ge matak dihancurkeun ge ku Amerika aya kekuatan anu terselubung aya kekuatan anu gaib aya kekuatan anu sulit dicaritakeunana bom Baghdad bom tetapi rahasiana sabaraha puluh ribu manusia nu asup Islam Masya Allah kari eta ngadoana ge kan Saddam geus kitu selesai apa belum tugas saya ya Allah untuk dakwah bukan untuk menang dan kalah tapi dakwah saya selesai apa belum kula lamun maca doa Saddam Hussein geus kitu teh sedih kadang-kadang naon sedih henteu rek nyaritakeun menang jeung eleh tugas saya selesai apa belum etalah keistimewaan Saddam Hussein diabadikeun bongkar kubulan Saddam senyum Saddam ya Allah ya Rabb anu geus dibunuh Saddam teh naon kitu ngaranna setrum saya kapaehna Saddam disetrum supaya ngomong tetep Allah teu dicaritakeun setrum deui Saddam di dia Allah ingat ke Hajjaj baheula Allah selesai sudah ya Allah tugas saya tek hai bikeun kubur gali setelah 1 tahun geus diabadikeun senyum seungit caririk sa Baghdad kabeh henteu rek caritakeun naon deuk caritakeun teh hidayah bangsa Baghdad hidayah bangsa kafir nu asup Islam na kudu melalui peperangan da kumaha atuh nya kos kitu hidayah di urang teh eta loba pengusaha-pengusaha Cina nu berhasil teu daek ya asup Islam tapi begitu dibere susah deui asup Islam hidayahna kudu ku susah sabaraha encek anu asup Islam di urang ku susah ayo geura anu kamari di demo gubernur Jakarta saha batur siap eta Ahok tah di demo kan ku kabehan teh nah ieu kan diperkirakan deuk asup Islam ayeuna deuk asup Islam Ahok teh eta kuari teh wallahu a'lam menang hidayah ti mana kakarak deuk tuh tapi lamun kajadiannya na asup Islam wallahu a'lam iyalah rahasia Allah kamari sandeg-degeun henteu deui kuari radahan ente mah can nyaho kan kuari perkembangan Ahok ya tinggalin zaman sia mah tuh ya mengikuti corona bae corona Ahok ikuti ku sia ya hampir kuari teh deuk asup Islam ya perkembangan politik teh ulah leleluarna doang jerona keur kumaha ieu nagara teh sampekeun duit aya naon nih di jero teh kekacauan dan lain sebagainya eta mah urusan lah tapi ieu teh di jero da aya naon menteri ieu dan di jero teh keur pasini pancen kieu emang usah ka ditu lelebah mangsia dakeun aing segala naon tah make jas teh eta aing eta di mana cenah kieu eta keur nikahkeun teh siapa teh nyaho urusanana teh nyaho aing mah kedelu beungeut na bae teh nyaho kaler kidul siapa geus aing resep ya ngajen geus kieu resep jeung nu barodo ki resep geus urang bagian urang we nu barodo lah habaknya lah penting salamat bener teh daripada nu palinter kabalinger
guys informasi setik-setik we ulah loba-loba informasina sakitu bae heula ke minggu hareup lain deui ge aya anu masuk Islam teh hidayah teh keur ngagoler di rumah sakit bos Indonesia terus kemudian ke Singapura terus ke Jerman tidinya jadi gering diimpus kieu bos Indonesia nah nyana terus naon ngaranna ngagerokeun pamajikan jeung anakna muncak ngomong urang ayah ini sekarang harus diridoin mau masuk Islam. Cek anaknya jangan bah. Enggak. Kamu juga harus masuk Islam. Agama yang paling benar adalah agama Islam. Agama yang menyelamatkan kita nanti di akhirat adalah Islam. Saksikan oleh kaum sekalian. Bapak mau baca 2 kalimat syahadat. Beres baca 2 kalimat syahadat, menang 1 jam mati. Di dunia sugih, di akhirat ke sorga. Senep urang eta Gusti. Cek nafsu urang tapi kan rahasia Allah eta Masya Allah karim pohara jasa perang Palestina ya perang Palestina dati itu ayalah seorang Yahudi kira-kira umur bangsa 40 tahun kena tembakan muslim masuk rumah sakit kunaon atuh menang 2 poe ngimpi ka panggih Kangjeng Nabi. Urang kan lamun nyaritakeun kos kitu hese. Ya Allah ya Rabbi hidayah. Menang 2 poe. Dah ka panggih jeung Kangjeng Nabi. Kamu kenapa muncak bahasa urang mah? Saya sakit. Sakit kenapa? Sakit tertembak. Oleh siapa kamu tertembak? Oleh pasukan muslimin. Beruntung kamu tertembak oleh muslimin bukan oleh orang kafir. Emang kenapa? Orang muslim itu tidak ada kejahatan. Ini siapa? Saya ini yang dibanggakan dan diimani oleh orang-orang muslim. Yang bernama Muhammad ya iya. Langsung pelukan dina ngimpina, langsung masuk Islam dina ngimpina. Ku Kangjeng Nabi diusap penyakit urut, tembakan set, hudang cager, langsung nyana baca la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dokter kaget. Ina naonan. Ya Allah, ya Rabbi. Wah, sudah keluar la ilaha illallah, la ilaha illallahan. Hampir ditembak di rumah sakit. Jangan, coba biarkan. Kita tanya dulu ada apa. Gitu ditanya seperti apa? Dibukukan. Kukula boleh bacakan bukukan. Bahasa Inggris masalahnya. Ya Allah ya. Iman cerita naon lain cerita naon hidayah. Datang teh melalui impian. Nu tadi melalui penyakit, tadi melalui perang. Maha kawasa Allah. Tentang urusan Allah hidayah. Innaka la tahdi man ahbabta, walakinallahu yahdi man yasha. Jelema nu dipake ka dedeh ku Kangjeng Nabi. Paman sorangan anu urusan Kangjeng. Dedeheun nyaheun Kangjeng Nabi. Kajeun mang kumaha ge ke kukula dibela di hadapan Allah. Lu penting emang iman ke Allah, iman ke kaula. Ya Allah. Memang bersorangan lu dipake ka dedekunya teu diberi hidayah mah teu mahal hidayah. Nah, ieu marek caritakeun teh Kangjeng Rasul teh diturunkeun ku Gusti Allah di Mekah. Dilahirkan di Mekah, digedekan di Mekah, diutus di Mekah, khusus ke para orang Arab, anu nyaksian kelahiran Kangjeng, anu nyaho sepak terjang kehidupan Kangjeng, anu apal diutusnya sebagai Rasulullah Kangjeng, turunlah ayat ieu ketika Kangjeng ke Madinah. Urang Madinah Juhainiyah sumping ka Kangjeng Qobilat. Aya naon cek Kangjeng? Kami mah eueuh deui iwal ti hayang ditulungan ku anjeun Muhammad. Cinta kami ka dedeh kami jeung ka resep kami teh geus lila ka anjeun. Anjeun teh sumping ka dieu. Betapa bungahna kami ku kasumpingan anjeun Muhammad. Cak Kangjeng Nabi naon dipake ka hayang ku anjeun.
natlubu kami meminta teh hiji bae kasalamatan jaga di akhirat di dunia mah walila dulur urang anak urang incu urang geus nararawat lah paling ge jadi cacing tanah tapi engke di akhirat ya Allah teh Kangjeng Nabi lamun eta nu dipake ka hayang siap turunlah ayat ieu laqad ja'akum rasulun min anfusikum aziz. Wahai orang Arab, yakin nyata jelas, yakin geus datang ka aranjeun rasulun seorang utusan min anfusikum ti golongan aranjeun kabeh. Maksudna min anfusikum teh yakni sapagodos pada manusia. Bari apal anjeun kelahiranana, bari apal turunanana, bari apal kahirupan tileletik datang ka umur 40 tahun diangkatlah jadi Rasul Allah min anfusikum sapagodos jeung anjeun azizun sifatna Kangjeng Nabi sebagai Rasul teh azizun alaih ma'anitum wahara pisan sabat pisan ka Kangjeng teh ma'anitum naon anu jadi kamasyakatan naranjeun kabeh anu jadi kabeng berat anjeun anu jadi kaembung anjeun teh Kangjeng Nabi teh sangat aziz. Artina teh berat hayang aranjeun kabeh teh ulah aya kasulitan hayang Kangjeng Nabi teh ningali anjeun teh salamet hayang ningali aranjeun kabeh teh ulah aya we kenakalan dibere karakter Kangjeng teh diturunkeun ka dunia diangkat jadi Rasul azizun alaihi ma'anit pohara luar biasa Kangjeng Nabi menginginkan urang Arab kabehan khususna ulah aya kesulitan ketika urang Arab bagian kesulitan sangat sulit Kangjeng Nabi ketika urang Arab aya kategendahan Kangjeng leuwih tegenah deui ketika urang Arab teh aya ka embung Kangjeng Nabi leuwih embung ulah aya kategenahan terhadap orang Arab khususna umumna ka umat muslimin muslimat ulah aya Kangjeng Nabi teh azizun alaihi ma'anitum berateun ketika neuleuh umatna ngarasa berat teh masyaallah numantak hudang ti kubur teh Kangjeng teh ummati lain inget ka sorak ummati bangga orang boga Kangjeng Nabi seperti itu bener-bener manusia penyelamat anu mikiran umat ulah bae tigesle umat teh datang ka ditimbang aya kagorengan datang ka ngajembat di jembatan Siratal Mustaqim tipoleset teu hayangeun embungeun Kangjeng Nabi berateun Kangjeng Nabi ketika dalam umatna sing gulimpang di neraka jahanam ulah datang ka kos kitu Kangjeng Nabi sangat tanggung jawab luar biasa azizun alaihi ma'anitum Masya Allah pahara luar biasa tayilang ngeunaheun jasa urang boga Kangjeng Nabi seperti eta cak Kangjeng Nabi panggihan kaula di mizan panggihan kaula di jembatan Siratal Mustaqim kula nu bakal nyapaatan ka aranjeun kabeh geus jelas jelema nu salalamet mah bisa berangkat sorangan ka sorga ieuna jelema-jelema nu carilaka nya teu ditulungan panggihan kula di mizan panggihan kula di jembatan Siratal Mustaqim kula dia azizun alaihi ma'anitum ngarasa berat ketika umatna manggih ka berat teh ulah aya anu teh salamat hiji-hiji acan ya Allah ya Rabb iyalah laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anitum harisun alaikum tur kaseng serem Kangjeng Nabi karanjeun kabeh anta tadu
kenaen menang pitu dua rajan kabeh anu pohara jadi kamemet anu pohara jadi kahayang anu jadi kepikiran per detik nak kaseng seremak makangjeng Nabi teh harisun alaikum karajen kabeh khusus urang Arab nu nyaksian kelahiran Kangjeng anu nyaksian sepak terjang Kangjeng anu apal turunan Kangjeng anu apal kana diangkat jadi rasulna Kangjeng umumna mah jang urang kabehan Kangjeng Nabi teh kaseng serem mak ka urang kabehan supaya urang kabehan teh menang pituduh kabeh masyaallah imankeun ka Allah imankeun ka kaula sebagai rasul Allah ulah datang ke salah nyimankeun dari penyelamat iwal tikula cek Kangjeng Nabi nududukeun bahwa sang maha kholik adalah Allah nududukeun melalui kaula syariat nududukeun melalui kula karena berbagai hakikat kula teh hayang anjeun teh menang pituduh wabeh kula hayang kaluar tina hidayah harisun alaikum numantak diteruskan kuari perjuangan Kangjeng ku para ulama sarua ngabogaan azizun alaihi ma'anitum harisun alaikum lamun kiai dan teu boga harisun alaikum henteu kasar-serem hayang menang pituduh ka mana bae umat teh lewatna leumpangna mengkolna diantep ieu kiai anu bahaya nu kos anu hararese urang teh ieu teh harisun alaikum kasang serem hayang menang pituduh ulah aya kesalahan di mana aya kesalahan umat teh urang teh sebagai kiai cemburu aduh bake jeung salah eta teh teh yahueun keur gahareupan neraka aslina bapan urang teh teh keur dicekelan ku malaikat embun-embunan urang wa ma min dabatin fil ardi huwa illa huwa akhizun binasiyatiha urang teh keur dicekelan bun-bunan teh ku malaikat sakapeung waktu malaikat mawa urang ka majelis taklim mawa urang ka masjid mawa urang ka pengajian sakapeung waktu mah nafsu urang menggebu dibawa urang teh ku malaikat teh melalui nafsu dibawa ka orkes dibawa ka tempat judi dibawa ka tempat zidah dibawa ka tempat mabuk naudzubillah min zalik itu dibawa ieu teh urang teh masyaallah karim. Nah, ketika dibawa ku malaikat dikamasjidkeun, bunga urang harisun alaikum. Dibawa ke tempat pengajian harisun alaikum. Dibawa ke tempat benar harisun alaikum. Ketika dibawa ke tempat maksiat, nyeri hati urang ya Allah ya Rabbi teh nyahueun teh. Keur dibawa ka neraka nu sabenerna mah. Dibawa ka neraka teh ku malaikat teh ditarik-tarik tuh ya Allah ya Rabbi. Aslina makan seperti eta aslina. Masya Allah karim. Urang teh ieu teh henteu karasa bahwa urang keur dicekelan ku malaikat. Dibawa ku malaikat. Ya Allah ya. Waful mujrimuna bisimahum. Bakal kanyawan ke di akhirat jelema anu doraka dengan tanda-tanda jeung ciri-cirina kadorakaan jelema. Patukhadu bin nawasi wal aqdam. Diseredan buuk-buuk lamun awewe teh mah sak bidawasi wal akdam diseredan suku-sukuna dampal-dampal sukuna masyaallah karim eta teh cek Imam Saroni lain di akhirat di dunia keneh ge sarua keur diseredan bae turapul mujrimuna bisimahum patukhadhu bin nawasi wal akdam tapi jelema anu bagus mah fi wujuhihim nadratan naim jelema anu bakal dikasorgakeun mah kajahoan dina wajahna nadratan naim cerah ceria dibawa ka pengajian kajen teuing teu dahar heula kuat ngan geus deuleuan jembal kiai loswat cenah cekeuna ieu demo sia ka aing nadratan naim masyaallah sakedeung deui salat terus baca Quran, wiridan, kajahuan di dunia keneh antara ahli Allah jeung ahli neraka. Haripu fi wujuhihim nadratan naim. Moal ngahiji. Jelema anu bakal dikasorgakeun jeung jelema anu bakal dikanarakakeun moal ngahiji. Sebab naon?
turapul mujrimuna bisimahum fatukhadhu bin nawasi wal aqdam. Dekat ka pengajian, dasar lain ahli Allah mah ngabur. Ji dekat ka masjid teh jauheun tihang masjid kos kumaha. Teh jauh nya dekat ka masjid teh antara imahna jeung masjid tapi teh jauh tilok ngitungan tihang masjid. Nya nama. Aya pengajian di masjid eta 20-an jeung tihang-tihangna aya 10, berarti nu gaji 10. Tuh kan. Tak ieu teh maksudna teu kajahoan. Ku urang bakal jadi ahli surga ahli neraka padahal kajahoan. Nyingrai di dunia keneh. Urang ku ari sa mobil, haju ngahiji urang jeung camat. Di mobil orang ngahiji jeung camat deuk naon nu diobrolkeun bingung urang teh teu betah. Urang deuk ka Bandung pasti datang ka dieu bae ka Tangerang ganti mobil bae nya bapak-bapak kula-kula mah henteu datang beda ngobrolna hese tapi pan urang jeung santri deui mah geus sia tinggal nakolan bae ngeunaheun deuk ngobrol naon bae kumaha urang bae sacalangapna urang ngeunaheun eta urang sapagodos ngaranna teh. Tapi orang ngobrol aja dengan polisi, ngobrol ke naon orang mah, ngobrol ke bintang, jangan naon bintang orang mah. Ayo coba ayo, ngobrol ke balok, jangan naon di mage ambal aya balok teka pakai tuh. Balok teh orang bisa bingung orang. Ya, urusan sekolah nanti jaho, urusan tahapan derajat nanti tuh jaho orang mah. Diajak ngobrol ge lah sapira kos kitu babaringan teu hayang nyaho. Sebab naon sapira kos kitu. Jadi dina hartina mah teu nyambung bae heulana. Urang sa mobil jeung DPR dek ngomong naon aya. Kecuali Ki Fudoli lain deui teh mah nama. Emang semi nya nama tuh. Bisa teh mah ngobrol mah sebab osok aya bagianana pan perbulan-perbulanana uang jago. Panyana ge sok ngomong sia jadi DPR ge nang aing goblok sia. Barang penting aing ngadoakeun atuh aya ana bae ku kucuran sia ka aing saeutik. Kiai goblok beureun teh mah nya. Teu bisa orang ngobrol jeung DPR teu bisa. Nyaritakeun perkembangan politik yang teu bisa. Ieu deuk nyaritakeun naon ieu deuk nyaritakeun teh misah turaful mujrimuna bisiba. DPR jeung DPR bangsa ahli neraka. PNS ya tuh anu teu salat sia mah sok ka aing teh goblok. Mana nu benerna heulanana tuh. Teu bisa urang. Tapi kan orang yang ngobrol kos kieu mah pan ngeunaheun bae sacalangapna urang sabodo ngeunaheun teu ngeunaheun sabodo sia. Ngaji los teu ngaji los. Moal cenah mah minggu hareup moal ngaji los. Geus aing mah. Nu gaji aing mah jeung anak aing bae. Rantai ku aing anak aing sia. Ngaji sia doan jeung aing. Geus tuh. Bal bisa tetep sebab naon? Sebab eueuh nu dideuleu iwal ti Allah. Hiji bae ku Allah digerak-gerakeunana. Memang nang saha ditahan ka DJU nu ditahan. Nang saha eueuh mere sedekah paling 5.000. Da geus teu kudu mere sedekah geus bawa deui duit sia can sia ka ditu. Geus teu kudu aing mah diuk dengekeun balik beres geus. Ulah dipikiran kiai mah ya Allah sugih. Aing mah beneran bebeakan ya. Soalnya Ki Fudoli teh sok hayang bae nya. Teu kudu mulia lain jaksia, agung lain jaksia, sugih lain jaksia, kumaha Allah nu merena. Beres. Geus mah tadi lagi aing moal mere. Teu kudu mere. Geus. Beres mah bayar hutang sia bae heulanan kan itu. Ye, ieu majelis kieu 15 miliar leuwih ieu. Ye, 15 miliar leuwih ieu. Apa aya duit sia di dieu? Ya Allah. Ya, siapa diuk kayuhan ngeunaheun tah. Gas, besok mah nun teu mayar di luar ngajina. Sia jeung kiai baju goreng tungtungna. Ieu mah aya nu pangnyeunkeun we, ieu mah jelema teu bebeja acan. Geus aya duit urang kabeh. Di masyarakat kabehan babarengan meunang 1,5 miliar. Iya teh beakna kuari 16 miliar. Encan anggeus. Can anggeus munarana bakal munara Banten itu tuh. Encan bangsa 5 miliar deui. Aja nang di mana kieu deui teh?
bisa mikiran kain teu kudu mikiran Allah sugih kiai atuh susah aing mah ieu mah lainna naon ye nek jaritakeun teh harisun alaikum masyaallah karim kasang serem Kangjeng Nabi teh supaya menang hidayah kabeh umat urang teh ieu teh dituturkeun Kangjeng kumaha Kangjeng teh amr ma'ruf nahi munkar mantek cek Kangjeng Nabi man ra'a munkaran falyughayyir biyadi selama lamun ada munkar boga kekuatan silakan melalui kekuatan bila perlu perang wa man lam yastati lamun teu bisa fa bilisan ngomong coprak cara kipudoli dibayar ngomong teh dibayar henteu lain dakwah teh pokos kitu usaha tuh ieu nu bener sok juga singgung atuh lainnya na bae sia ge sarua ulah atuh urang dibayar teh dibayar ngocoprak we terus bila perlu kudu kos tukang menta-menta di pasar teh eta urang ka pasar kemis mawak salon saudara-saudara sekalian saya datang ke sini untuk minta bantuan jepan goblok atuh suka teh dek dakwah horeganan masjid jan anggeus teh beres sama kos itu ulah dakwah fal yughayyir bil yadi wa malam sati pabilisani wa malam yasati papi qalbi lamun teu bisa make qalbu urang wa huwa adaful iman pang handap-handapna iman sapeker dipermasalahkeun ribut gede tapi nu liwat di hareupeunana rurundayan awewe teh dimasalahkeun je padieu naon ieu fitnah gede ieu teu kudu dimasalahkeun tasawuf we atuh fal yughayyir biadi wani nyana radio tatangga dibantingkeun TV tatangga dibantingkeun kunaon aya nu liwat dadana muka nyana ngahenen bae je tadi mah rada gede teh mah tinu imah rada gedean ieu ye goblok kiai goblok gantung kabak kiai kos kitu ya masa gerberatan eta tah ndek dakwah bener dakwahna lamun urang teu kuat fa biqalbi geus we kuat teh ya Allah ya Rabbi nu di imah mah hepek siapa lain dakwah pikiran nu di imah betul kan nah iyalah dakwah nu mantek urang dijadikeun kiai ku ari dihormat ku jelema dibule ku jelema diagung-agung ku jelema dibuya-buya di dunia ye di akhirat teh salamet ka henteu datang ka mana urang teh ieu teh amar ma'ruf nahi munkarna kuari mah dikiaikeun kuari dibuyakeun kuari dimamakeun tapi di hareupeun Allah sia dibuya-buya teh sia dimama-mama ternyata eta munkarat sia henteu ngomong-ngomong acan bahkan hate sia resep sia nyaho siapa yang dikiriman awewe baheno aju sia teu dakwah tuh kan urang mah ya Allah ya Rabb tatangga hajat nanggap orkes aju pan sia diajak kondangan ke bae penting bari deuleu biduan pan cak dia goblok pan teh sia di dunia urang dibuya-buya sabaraha murid sia anu ngeririt hiji benda dua harga anu berbeda bisa diantep teu ngomong-ngomong acan dibuya-buya urang di dunia tapi di akhirat ternyata orang diseret patu khadzu bin nawasi wal aqdam dan urang mikiran kadinya embung urang jadi kiai embung urang jadi kiai teh komoh ju pendopo nu mere kitu pun dibayar paling 1 juta 2 juta ya da getek yang dibere kos gitu buat anas di akhirat ka neraka di dunia teh kabeli karimun acan enggak tolak kieu mah pod mun leh ti kos kitu mah tolak guys pokona mah lamun aya nu mere bangsa 10 juta kitu guys sepak habak bobalkeun ka beungeutnakeun sia ngajakan neraka ka aing sia tambahan itu beres tah ieu urang lamun pikiran kaji ya Allah ya Rabbi salamat apa moal
henteu rek mikiran batur mikiran urang bae ieu nahi munkar urang geus datang ka mana ieu menurut Allah urang kiai teh bener apa henteu urang diagung-agung dimulia-mulia aya di akhirat urang diseret dikanarakeun gara-gara urang henteu nahi munkar mentak hayuh bae gocoprak bae geus kiai mah ngomong bae geus ulah eureun-eureun anu haram ayo ngomong bae geus ditangkap teh ditangkap ngomong bae kayak mau kembali bakal grogol kurang nanti jalan-jalan ke teureun-eureun reman teh sungutna ya itu mah tugas orang tapi disesuaikan ya nailah yakin jelas jata datang ka aranjeun kabehan utusan nu ngaran Muhammad eta teh golongan aranjeun kabeh papada manusia nyaho turunanana jeung nyaho tempat kelahiranana anu azizun alaihi manitum harisun alaikum tinggal bil mu'minina raufur rahim wallahu a'lam falanas'alanna alladhina ursila ilaihim walanas'alanna al-mursalin wallahu a'lamu bimuradi engke urang tekan kiamat sanggeusna kiamat tiupan pertama Kangjeng malaikat Israfil alaihi salam niup jelema teh ka kaler ka kidul kawetan ka kulon lulumpatan anu keur nyusu anakna dibalangkeun budak leutik keneh kakarak leumpang geus suisan kobo aki-aki mah modar di dinya geus aki-aki mah teu kudu kiamat ku ari ge titah leumpang di nu panas engke oleng gejebur sorangan mentak lamun perangnya na mah engke ku Amerika ge moal ditembak moal nya perang tutut hook senjata nembak nu kieu cek antepkeun lupat sia lupat di kieu doang moal ditembakeun hook luru aing geus sia budak beladik goplak nu kan bener kan paeh sia nama geus sepira aki-aki atuh teu kudu diangsongan senjata aki-aki mah angsongan sieni urang Lampung ayo sia kena naik paeh di luhur bateung nah ieu ke kiamat beres parae ganti bumi rata gunung Masya Allah mentak kurang lamun jaritakeun ente nyangka gunung teh bakal na angger horenganan tamur meresahab gunung nuku urang kaciri teger watarol jibala ente neule gunung pajar ente mah gagah tegak luar biasa horenganan gunung teh leumpang tamur meros percis okos mega bae leumpang gunung ge engke bae leumpang yuk ku balikat isapet ha lelempangan ka kakale aju wataral jibala qamidah disangka gunung teh teger kuat horenganan tamur marosahab leeh nana gunung sakitu tegerna leeh kok masih Juned ajur ganti rata laut gunung kobe wah geus diterjemahkeun ku Raden Oma Irama kiamat terjadinya ada jadi presiden. Masya Allah, gunung-gunung yang tinggi menjulang hari itu akan dimusnahkan. Wah, pohara jas. Masya Allah, lautan yang dalam sarua bae eta kos kitu jana beunang di Quran masalah eta. Ya Allah, ya Rabbi. Beres kabeh. Kuari hujan, teng tiup roh ku malaikat Israfil. Saat merelentis kostoge cal roh ararasu ngeguh jelema nu tadina sepi eueuh sasah wabeh poe kullu man alaya fan
wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal kullu man 'alaiha fan aya di bumi langit rusak modar kabeh wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram hanya Gusti Allah sorangan nang tangan Gusti Allah limanil mulkul yaum can jadi raja apa ieu raja Mesir raja Mekah raja Yaman raja Indonesia udang ngaku sia jadi raja kayak udang Jokowi udang Prabowo udang cak Prabowo hirup kene we can nyaho bawa jadi henteu itu bayar turun geus coba Soekarno udah kayak dia udang ke Pak Harto udah Gus Dur saya kan dilengserkan cek Gus Dur ya saya emang gak ada tanggung jawab bukan dilengserkan kalau saya lanjut baru saya tanggung jawab untung saya dilengserkan ya udah cek malaikat Israfil tenang Dur Masya Allah tantangan limanil mulkul yaum geus beres kabeh harirup giring ka mahsyar timbang amal timbanganana kos timbangan emas aya talanjuhan aya jaruman aya cecepehan cecepeh nusa belah langit jeung bumi mun dieusikeun kadinya asup nusa belah deui geus teu kabagian jadi kadegeun asup mun ku gedegeunana cecepeh ari nu deuk ditimbangna segede Juned leutik kan ku gede-gede amat deuk ningalikeun jeung nembongkeun ka maha kuasaan jeung maha dahsyatan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Wih, jelema dikiring di berbagai negara kabeh ka mahsyar. Di mana letak mahsyar? Letak mahsyar teh Masjidil Aqsa. Berarti di ditu boga sejarah dunia, boga sejarah di akhirat ge boga sejarah. Masya Allah karim. Yelah, nu dek dicaritakeun. Langsung jelema kabeh. Malaikat Jibril cicing di tengah. Dihareup Kangjeng Nabi urang. Malaikat Jibril Mikail di belah katuhu. Jibril Mikail Israfil belah kenca. Kangjeng Nabi dihareup plak. Kumpulkeun ku Gusti Allah. فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ. Cek Gusti Allah aing bakal nanya alladzina ursila ilaihim ka umat-umat anu diutus para rasul. Ndek ditanya teh an ijabatihim ar-rusula wa amalihim fima balagahum. Tentang ijabah ka para rasul jeung ngamalkeun naon nu disampaikeun ku para rasul ka maranehanana. Masyaallah. Di samping umat nu bakal ditanya walanas'alannal mursalin. Yakin kaula nu agung bakal nanya deui ka para mursalin utusan-utusan ditanya anil iblagi tina nyampaikeunana. Ya Allah ya Rabbi. Wabah ditanya. Bari pertanyaan teh sabenerna mau balana kusana alaihim biilmin. Yakin kaula bakal nyaritakeun ka umat, ka para rasul. Kula bakal nyaritakeun biilmin dengan kanyaho, jelas nyaho. Wa makunna goibin jeung kaula teu gaib. Teu nyahona kabeh nyaho, ngan tetep ditanya bae. Pan jelema ditanya teh aya nu nanya teh nyaho nu mantak nanya ge pan teu nyaho mang. Kaula ieu deuk ka Bandung hayu. Ieu jalan deuk ka Bandung jalan mana? Bener-bener teu nyaho berarti. Kaula mudik, ieu milu mudik deuk ka Jawa Tengah, Pak, deuk ka Jogja jalan ka mana? Lontaran loba jasa. Ieu itu Jogja. Ka belah dieu manggih deui Jogja kanan. Belah ditu ke manggih deui Jogja kiri. Bingung aing mah ieu. Jogja deui. Belah ditu tek Jogja deui. Isi jalan lu mana? Dek Surabaya ke teu nyaho nanya. Atawa nyana nanya, Pak, ieu teh kula teh dek dagang ieu cara dagang teh kumaha? Ieu modal da sakieu dek nu didagangkeunana ieu nyokot teh dieu supaya teu nyaho nanya berarti. Pak, kula teh hayang kawin. Hayu, hayang dek nanya bae ieu mah kira-kira kumaha ieu kula lamun kawin. Atuh babari, modalna boga henteu. Ulah bakal hayang kawin sia teu boga modal mah. Nanya teh teu nyaho.
biasa nanya tanya aya jelema nu nanya ngan aing masa bener namanya ngan nanya sote aing mah ngetes bae sia tanya nyahoeun tante padahal nyaho ye kos ka budak tanya cek 2 jeung 2 sabaraha geus nyahoeun nu nanya nama ngan ieu dites 2 jeung 2 cak bapak tolol sia kudu ngabalikeun di ka aing 2 jeung 2 sabaraha cak bapak wah budak blon nih budak muncak bapak 4 kula 4 muncak bapak 5 kula 5 aku bacak bapak bae nyaho ye nu nanya nama guru ka muridnya nu mantak nanya teh dites berarti nah aya deui nanya teh ngajejeleh boga anak minta duit dibere tah 1 juta yo meunang saminggu minta deui teh jang anu bere deui minta deui dibere deui geus ka 5 kali ka dia sia cicing sia dinya dieu hai aing geus sabaraha kali mere duit ka sia bego teu meunang tah anak atuh hitung bae ku bapak ditikem sia ku bapak goblok atuh nyahoeun bapak ge geus mere duit sabaraha kali ngah sudah dipake naon tah duit ieu sia dinya pertama sia ku aing minta dibere kadua dibere aju minta deui dibere tah aing nanya ka sia geus sabaraha kali aing abah ge mere duit ka sia teu meunang teu hitung bah teu meunang jalain kos kitu teh mah maksudna nyarekan aing lan sakali mere duit ka sia tapi ku sia teu digunakeun eta duit tuh tolol-tolol teh si otak pasang atuh menta deui si mah gawena menta malulu nyarekanan tah mah nanya tapi nyarekan go bari bah ya mah boga duit aju minta duit sabaraha sia mentana mio sabaraha tah mio oh sia diberi mio tapi pakai kusianya nu bener tah belikan kusia lamun kredit jeung cash lain deui bah hargana lamun kredit sabaraha barakara kredit ngomong sia lain sari bahkan hese dek beli cash deh di akhir zaman mah kredit bermodel Yahudi teh geus kos karar itu bae nah belikan menang meureunanan setengah bulan bah pangbalikan motor di motor naon motor mio anu itu ke mana aya mah aya bah ngan ieu kebutuhan aya deui bah bere deui ja aya ieu bapana ge duit mah eueuh bapana mah aya tah bere deui eus bere deui 3 kali je budak motor kamarana nya dibeli cenah kebutuhan barang ditanyakeun ternyata eueuh dijual oh adek abah sabaraha kali beulikeun motor ka sia hah? Sabaraha kali? Paneta mah nanya nyaun jangan umang meulikeun lagi abah. Pan make nanya deuk nyarekan. Nah, ieu ge sarua ye. Allah teh deuk nanya ka umat. Atuh teh kudu ditanya ku Gusti Allah jauleuhkeun nyahoeun. Ja Allah mah pangeran. Urang turun ka alam dunia Allah nyahoeun, kuari hirup dihirupan ku Allah, Allah Maha uninga. Kemudian orang kuari ayeuna dibaya pagawean dagang berpolitik atau Allah mah maha uninga kapae urang mah teu nyaho ira bakal pae Allah bagus nyahoeun kok make ditanya tuh urang ku Gusti Allah nanya da deuk nyarekan ka urang nah ieu sia bakal ditanya ku Gusti Allah teu meunang kieu sia ku aing pan dihirupan nah ieu sia harita teh hirup kemudian pagawean sia waktu hirup naon bae cak Gusti padahal Allah nyaho cak urang teh atuh coba bae Gusti ka nyahona tumpahkeun ka dieu wah dikerekem sia ku Gusti Allah teu meunang kos kitu nyanggakeun sadaya-daya Gusti padahal Gusti Maha uninga nah ieu bakal ditanya urang kabeh ditanya urang sebagai makhluk ditanya Kangjeng Nabi lagi ditanya sarua bae urang ditanya tentang naon? Tentang an ijabatihim ar-rusul wa amalihim fima balaghum. Urang teh ngaijabah ka Kangjeng Nabi. Narima kana ka Kangjeng Nabi syariatna jeung ngamalkeun datang ka mana? Ditanya. Zaman Kangjeng, zaman sahabat, zaman tabi'in, zaman para wali, kuari. Junaid maju. Enggak. Zaman saha hirup? Beye. Aing mah lain aja raja lain kiai sia nu nyampaikeun amanah para rasul nu nyampaikeun nu tabligh nyampaikeun amanah rasul saha zaman sia
Abdi harita gitumui abdi harita di kecamatan mah kitu Kiturmudi naiknya ke kabupaten ju naik dinya ke provinsi pernah nyampaikan ai dibayar nyampaikan ai henteu mana mana mui panggil mui ih kuari nyana ngeungeunahana mui nagara sia saha harita mui abdi aya orang kronjo panggil iya nu formal nu formal dipanggil eta geus teu bareres tah mah lantaran nya nama ngomong aya dibayar teu ngomong teu dibayar teu ngomong dibere daek ngomong boga jabatan teu boga jabatan teu daek ngomong ieu mah anu berkeliaran we sa nah aya digigir disebutan di Jakarta kiai anu di kampung kiai anu pernah nyampaikan pernah cara nyampaikan aku mah muludan bere duit eta lah lamun dari bere duit ngaco ulah nu eta nu asli nu nyampaikan nu asli saha ayo gerak budi bejakeun diangsongkeun ka hareup deuk kumaha coba eta urang lamun geus dikitukeun kumaha eta dihareupeun Gusti Allah sia zaman ieu pernah nyampaikan nyana bahwa Nabi akhir zaman Kangjeng Nabi Muhammad pernah kemudian naon nu disampaikan ku manehanana rukun wudu rukun salat dan syariat lah dain semua bener coba tanya kiaina ditanya deh siapa pernah nyampaikan bener nyampaikan lagi dah bae ai diondang muludan sok diberkatan aya mun teu diberkatan dibuledan moal kadinya deui wah itu beres ya aduh Masya Allah lah ieu bakal caritakeun secara global be umat bakal ditanya tentang narima syariat ti Kangjeng Nabi na nya atawa henteu aya apa henteu ditanya hai umat pernah henteu Muhammad nyampaikeun amanah ka anjeun tablighur risalah wah jelema bur kabeh ngomong aya nu pernah aya nu henteu ai Islam kabeh nyaritakeun pernah kafir mah henteu kan bela dirinya cak Nasrani teu pernah kami mah teu pernah sampai berita-berita kebenaran Muhammad teu pernah sampai Muhammad nyaritakeun tentang syariat teu pernah Nasrani Yahudi kabeh wah bangsa encek kabeh ngararomong engke mah kuari nyana baru teu beuteungna engke mah nyana di ditu pias teu pernah nyampaikeun umat kaula teu iman ge ka Gusti teu iman ge ka Muhammad berita nyampaikeun maka uranglah jadi saksi tu wah pacencongan urang jeung urang tidinya lah al yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun rame atuh pan wah encek kampung Melayu ngomong hanya geus teu make hayah kampung Melayu mah encek RRC bener nu kampung Melayu mah geus pohon bapak bahasa encek lagi geus teu bisaeun eta mah nya encek nya susah ya Allah nya di neraka saneng rugina ka bina-bina hehe pohara jasa ari tatanggana mah nu Islam sanajan nyana ka neraka pan bakal dikaluarkeun tatangga si encek milu nyana digawe jeung encek tapi kan nyana lantaran aya imanan tetep dikaluarkeun untung kan no iya walalas alannal ladzina ursila ilaihim ditanya umat tentang nerima atawa henteuna ka para rasul jeung sanggeus nerima ngamalkeunana macem-macem ke rame walanas alannal mursalin para rasul ge ditanya Adam ditanya Idris ditanya Kangjeng Nabi Nuh ditanya Kangjeng Nabi Sulaiman Kangjeng Nabi Isa Kangjeng Nabi Musa Kangjeng Nabi urang ge ditanya nyampikeun apa henteu Masya Allah padahal mah Allah teh nyahun falanakussan alaihim bi'ilmin wa ma kunna ghaibin
teu gaib nyaho ngan endek hayang nyaho coba datang ka mana bari dek di taubeh di memeleh di jejele aya jelema anu ja abdi mah ieu hirup teh di zaman SBY kiaina harita kiai pulan abdi mah teu pernah ngadengi nyana nyampeikeun ore cok jelema teh falanakussanna alaihim ilmin cak Gusti Allah nyaho aing ge sia teu ngaku datang tablighur risalah melalui kiai anu siana cak Gusti Allah nu teu ngajading teu ngadenge pan aya muludan pan aya rajaban kiai ngabuka pangajian tong-tong ge datang ka songek siana nu teu daek falanakussanna alaihim Allah jaritakeun neunaheun bagi kiai nu katitipan ilmu sampaikeun besingke di akhirat ditanya walanas alannal mursalin ditanya para mursalin ditanya para wali para kiai ketika orang dikahareukeun kiai anu sia di zaman anu nyampaikeun henteu kunaon sia dititapan emang teu nyampaikeun nu ngondang kunaon sia nu mata kayang diondang ieu cak ditangkal amun naon tah teu nyaho nya nambongan di ditu tah ngadeukeun tukang sate ieu tah tuh kan ditanya kabeh umat ditanya para rasul ditanya Gusti Allah umat ditanya para wali ditanya umat ditanya kiai ditanya kabeh mana teuing ramena nah wa ma kunna ghaibin sabenerna mah atuh aing teu gaib eueuh teu kanyaon teu nyaho an iblagir rusul wal umamil khaliyah bima fi ma amilu nyaho tentang nyampaikeun para rasul nyaho pisan atuh uning pisan jeung umat-umat anu sepi tidak pengamalan nu ngamal jeung nu henteu nyaho Allah secara perinci juz'i satu persatu nyaho Gusti Allah si ieu gadenge si ieu ngamalkeun si ieu narima si ieu teu ngamalkeun si ieu narima si ieu ngamalkeun setengah si ieu narima si ieu ngamalkeun poara si ieu narima si ieu teu ngamalkeun nyaho Gusti Allah bakal dicaritakeun hiji-hiji falanakussanna alaihim bi'ilmin wa ma kunna ghaibin nu gaib jeung Gusti Allah Gusti Allah maha uninga nu mantak urang kuari salat ti penting teu kudu dikanyahokeun ku tatangga cukup ku Gusti Allah engke bakal ditanya ketika ditanya aya teh berita tablighur risalah aya melalui saha kiai anu sia ngamalkeun teh nyanggakeun sadaya-daya ke Gusti maha uninga abdi penting-penting ge hudang haju kiai haju HSDI eta anu ku aing ditolol-tolol ge sia goblok sia hudang mah hudang tapi ngan kiai doang tapi kan uninga Gusti Allah aing nyaho ka sia sok ngaji lempang ngajina nyaho aing ngadengekeun nyaho haju ngamalkeun nyaho penting sia hudang haju tahajud aing mah keur nanya bae cek Gusti Allah sebagai pangeran ditanya ku aing hijab padahal mah aing geus nyaho falanakussanna alaihim biilmin wa ma kunna ghaibin nu gaib jeung aing mah aing nyaho ka sia narima ti kiai anu kemudian sia ngamalkeun geus kabelah dieu ya sia zaman sasia abdi bareng jeung si itu hirupna pernah sia ngadege urang teh kiai pernah ngamalkeun Gusti maha uninga teu kaburu Gusti naon bae kasibukan sia abdi di pabrik Gusti mana babaturan sia anu di pabrik aya tuh itu sia ka di pabrik sia eta neangan duit jang kitu napakah pamajikan jeung keluarga sia sempet salat abdi mah minggu ngaji lamun teu keur gawe emang aya nu minggu gawe aya abdi mah ieu teh ai naon kitu ngaranna kesempatan salat mah salat tah bareng sapabrik sia pan sia mah salat sia henteu nyangageun Gusti deuk kuas wa ma kunna ghaibin nu gaib nek ngomong naon sia aya dalilna tah babaturan sia mah jadi pabrik ke sapabrik pala jeung sia malah sakontrakan sangarendeng sia mah ja salat sia nu henteu nah nu matak sapabrik aya bae tah nu dibere daek salat jang dalil engke di akhirat besinya ngomong bo Gusti bongan abdi mah dibere susah haju di pabrik teu kaburu salat Gusti neangan duit bae babaturan sia datakeun da susah sarua pas salat sia ka ditu atuh dek lompat ka mana sia ayo sia dawe wa makun la ghaibin waduh gaib jago sia tah mah dek nyarekan bae supaya kadenge ku ban sojen tinggal babaturan-babaturannya na waduh si itu dicarekan moal teu aya dicarekan heuh dek lompat ka mana ieu aing dek lompat ka mana nah kabeh
teh bakal ditanya fala naqussonna alaihim bi'ilmin wa ma kunna ghaimin tanya hiji-hiji bari Allah nya lu gaib ka Gusti Allah supaya jelas Allah teh pangeran dek ngajejeleh jelema ditanya ku Gusti Allah kunaon sia persiapkeun ti kuari jang engke ngajawab pertanyaan eta lain lalagaan ieu mah Al-Qur'anul Karim wal waznu yauma idzinil haqq ya Allah timbangan lil amali dipasang aliso lisohaikiha atawa jang nimbang amal bibizanin lahu lisanun timbanganana aya jaruman wa kafatali aya 2 cangkok 2 mangkok 2 cecepeh kama waroda fi hadis Kanjeng Nabi geus ngajelaskeun ayat 3 hadis tu ngajelaskeun tentang sifatan mizan tentang pertanyaan jaga maksudna naon timbanganana jelas nu ditimbangna apa jelemana apa amalna apa bukuna eta lah Kanjeng Nabi nu ngajelaskeun aya nu jelas ngajelaskeun Kanjeng Nabi jelemana langsung diayakeun di hadis lain Kanjeng Nabi nyaritakeun jelemana mah tetep nangtung di itu nu ditimbang adalah sohaib buku-bukuna cek sakaol mah lain buku-bukuna amal bae diwujudkeun ku Gusti Allah amal bagus herang bagus caang amal goreng poek jore nu jelas mah deuk kumaha ge ima urangna wa ima bukuna wa ima amalna pan nu jelas mah tetep bae ditimbang-timbang keneh ieu ayatna wal waznu yauma idzin al haq timbangan nyata timbangan nu bener yauma idzin harita bakal dipasangkeun jangan sing hade faman saqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun sahaja lemah nu ditimbang berat amal hadena faulaika humul muflihun bahagia wa man khaffat jelema anu hampang mawazinuhu kahadeanana berat ku kagorenganana faulaika alladzina khasiru anfusahum jelema eta lah anu ngarugikeun dirina waktu di dunia boman teu daek beramal bitaswiriha ilan nar ku sebab dijongklokeun ka neraka bima kanu bi ayatina yazlimun ku sebab maranehanana ngazolimkeun teu percaya ka ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala nu ngantak urang mah alhamdulillahirabbil jauh masa urang ka Kangjeng Nabi tapi urang iman ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jauh jeung Kangjeng Nabi tapi urang ngalaksanakeun syariatna dibabaca ku urang sifat wajib di Kangjeng Nabi di para rasul teh 4 urang diantarana kabeleteran kuari tah di dieulah bakal ditimbang saurang-saurang malaikat Jibril di dieu Mikail di dieu Israfil di dieu Kangjeng Nabi di dieu cek sakaol Kangjeng Nabi ngajelaskeun timbangan hade nu gede jurusan sorga timbangan nu goreng ieu neraka asal ditimbang let ka dieu ka kenca belah dieu geus tinggal ngagejebur ka neraka asal ditimbang leketai ka belah dieu geus sorga tinggal berangkat ka sorga bae ya Allah ya Rabbi kuari urang teh cek sakaol Kangjeng Nabi ngajelaskeun timbangan teh timbangan qada wal adli ieu timbangan teh timbangan papasten jeung keadilan nu mantap kuari urang timbang diri urang kuari kurang kudu timbang kajujuran jeung keadilan urang geus datang ka mana urang nuturkeun Kangjeng Nabi geus datang ka mana ngalaksanakeun syariat Kangjeng Nabi ketika ditimbang kurang bera rasa aing lamun ditimbang berat mana ya ti mata bae mata ye lobaan dipake neuleuh Quran apa lobaan dipake neuleuh TV kurang bae timbang kuari ye qada wal adli kuari cek Kangjeng Nabi timbang maneh merenung ceuli lobaan pake ngadengekeun musik apa lobaan pake ngadengekeun urayan-urayan hayo coba hayu apa lobaan ngadengekeun anu hasud ka urang anu ngomongkeun ka urang apa lobaan make ngadengekeun Al-Qur'an hadis kalam ulama timbang ku urang sorangan bari merenung kieu urang timbang ku sorangan bae hayu geura leungeun lobaan pake nyekelan naon ieu leungeun hayu sia leungeun apa nu teas-teas apa nu hipu-hipu sia leungeun timbang ku sorangan urang komo nu geus kolot mah maningan ge beureum mah molotot pegahan engkos kol budaya we kieu tinggal nyi hajina heuy mana eta mata kosong amat
teu kosong teu naon ngalang layung kitu teh tuh dirinya bae lah nah eta molotot kitu keur ngarenung ngaji tadi cak kiai aing ieu geus asa di akhirat bae meuh ya jadi teu percaya karena kuari bae kalau ngomong gitu atuh sia ini bener ku sia dikitu-kitu dekeran tuh iya keur ngalamun aing di akhirat teh cek kiai ge timbang cenah amal hampura aing haji dia tuh lagi hampura tah geus rada deres sakitu mah kula deui beureun hampura sok nyerekan ka Pak Haji teh atuh hampura aing geus dihampura jasa mun aing kawin deui tah pakarak dek bener ge tah urang ngarenung ieu aing lamun ditimbang kuari andai kata paeh aing ye ditimbang beratan ka mana mulai urang ngurucut cai mata Gusti tibalik datang ka kuari Gusti Allah nyaritakeun kahirupan para rasul nyawa ditarohkeun jang ka Allah terus di para sahabat nyawa ditarohkeun abdi manarohkeun harta ge ku pait-pait teh di zaman para wali songo eta teh perang nyawa tarohanan urang lamun zalah ka Kudus masyaallah jana mapan balik teh dicacag nuku urang kuari di zarahan di Kudus Sunan saha ngaranna Kudus tuh siapa jarah bete nyawa ngaran ayo kiaina poho buku aing ge tuh eta pannya nama perang Sunan Kudus mah perang balik tepan dibawa teh tinggal nyawa balan cak sakawal bapan potong ieu na ge nu urang di zarahan eta saja persoa di Kudus teh Kudus masyaallah balik nyawa batur mah nyawa tarohanna pake liilai kalimatillah renungkeun ku urang aing boro-boro nyawa duit ge ku pait-pait teuing ge aya masjid ge butuh ka keramik kook biasa bisa babara kali haji jamang haji mah atuh jajan mah aya atuh ieu keramik ieu keramik nu sajen heula ke kurang karak aing hayo heula nu sajen heulanan bisi teu kabagian beramal nu sajen eta ngomong hebat jasaban ayo urang babarengan heulanan nu sajen bae geus beres gaji ieu mah geus beres keramik alhamdulillah tuh biasa gaji neraka tah mah kuduna ge nu sugi mah lain kitu haji ieu keramikna kumaha saha anu ngesiap keramik batalkeun geus Pak Haji duit loba di bank anak geus di ngaranan ari Pak Haji na aing mah teu boga duit sial teh Ki Haji tolol emang nu sugi mah kos kitu bloon batur bae dikesek-kesekeun tah hayang urang mah hayang ngadenge tuh geus kitu Mang anu sekian meter geus aya sabaraha eta aya 20-an mah bejakeun ka Mang anu lain teu butuh gitunya dia mah ku Pak Haji bae kabeh sapira 500 meter lah sabaraha kebon 500 meter geus tuh jual ke buat tetangga habak beres bener lah Ki Haji dasar pelit-pelit bae tah ngeunaheun urang ngadengena bejakeun geus dulu sadaya hampura ieu mah ditarima bae nu 1 meter 2 meter ngan ke dialihkeun ka nu sajen sebab ieu keramik ditangkes ku Pak Haji anu maksudna abeh teu kesel deui cek jada teh ieu mah duitna aya naon teh alhamdulillah atuh nu kami mah geus kanaonkeun bae kan ngeunaheun teh mun aya di lembur nu kos itu ieu mah henteu Pak ayo heula ke kurang aing kurangna 1 meter eta nu dimaksud ku aing aduh ya udah sugih dur-dur pet nu kos kieu tah iyalah wal waznu yauma idzinil haqq fa ulaika faman saqulat bawazna Kangjeng Nabi na di dieu maksudna naon eta Kangjeng Nabi di dinya cicing ya Allah ya Rabbi Kangjeng Nabi lain samaneh ketika ditimbang umat Kangjeng teh ti heula pan al awwalun al akhirun umat Kangjeng Nabi teh pandeurina diayakeun pangheulana ditimbang mah Kangjeng Nabi di dinya sabelah Kangjeng Nabi cicing di cukang neraka jahanam Masya Allah lain lalagaan Kangjeng Nabi memang kumaha begitu ditimbang teh nu kadeu ku Kangjeng Nabi leket teh ka kenca Kangjeng Nabi nyekelan surat ulkoh ngaranna tek gegera dikajakeun naon cak dibeu ulah bomong berat
Antah tadina kadi itu kok jadi kadi. Salam. Surat letik mah geusina la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah geusina eta tah. Letik jasa surat. Asal ketei kadi. Naon teh cak Jibril ulah lagi. Nu penting salamet bae. Sada senang jasa urang boga Kangjeng Nabi modal kitu senang. Mun aya presiden nu kos kitu mantap jasa tah. Ya Allah ya. Bahkan sinar sholawat maka deuleu. Begitu dek ditimbang. Tak, timbang. Laketeh kade. Maneh kadeuleu ku kaula cek Kangjeng Nabi. Ai Tuhan saha ma'asanaka wajhaka wa ma'asanaka khalqaka. Saha ieu kasep amat jeung bager amat. Ana nabiyuka Muhammad. Oh, ku kaula kadeuleu maneh sok maca sholawat 11 ta salat. Saeutik jasa cek ya. Aduh aing 11 baheula isinya diomongkeun di hareupeun jelema. Cak batu deh 11 doang. Geus kajeun 11 ge lantaran saya istiqomah, geus begitu ditimbang tek teundeunan sholawat ka dieu. Oh, 11 bae kuat ka salamet. Tas salat 11. Nyana nanya heula, "Masana?" Wajhaka kasep amat Tuhan saha jeung tita tadi tutulung bae. Ana nabiyuka Muhammadun. Oh, pohara ieu. Kaciri ta nu sok maca sholawat mah ku Kangjeng Nabi, kaciri sidar sholawat. Nah, geus disalabat-salabatkeun mah tak kuari ulah cicingeun. Geus kolot poe Jumat geus jam 10 ka masjidna ieu teu bisa jam 9 mah. Teangan di dinya tihang jang nyalande. Tungtungna lain maca sholawat. Tasbih ka mana, mata ka mana. Bahkan aya nu nyokot ge tambah baturan atas tasbih teh nyaho nyana. Barang hudang aya tasbih aing ka mana. Alwatake baca sholawat lah mumpung urang hirup. Komo nu geus kolot mah ieu inget wal waznu yauma idzinil haqq ya Allah ya Rabbi. Ingis jasa. Untung aya Kangjeng Nabi urang, Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lantaran kabeladianan mah cepet ya cepet, limbangna cepet. Cepet. Jadi Kangjeng Nabi kan atuh kulantaran sorangan limbang cepet. Lai ka dieu, lai ka dieu. Aya anu henteu kabagian sapaat. Kaburu Kangjeng Nabi na keur munyeuna ka dieu, ieu ka dieu, dibalangkeun ka ditu kan. Waduh, aing Muhammad bae cek jana. Aing teu kabagian lieu. Tapi tetap Kangjeng Nabi kadeuleu ku Kangjeng Nabi pas gagolepak ka neraka, cekel ku Kangjeng Nabi. Entah tulung ka malaikat Jibril. Jibril salamat ka eta. Ci atuh mah geus jore cek eta teh. Jadi tu lagi main simplong melulu ja. Aya sholawatan cek Kangjeng Nabi. Sabaraha sih sok maca sholawat? Ai muludan cek nya. Maca tante, ente ngadengekeun doang. Lumayan sakitu ge cek Kangjeng Nabi. Nya daek ngadengekeun. Assalamu alayka zainal anbiya. Ya assalamu alayka. Assalamu alayka atqal atqiyai. Nu macana mah santri kan jeung kiai. Sia, gula mah cenah ngatur-ngatur eta berkat cek cenah. Aju ngatur-ngatur diatur teu jang kula heula teh. Tetep salamet bae. Pan mah apa eta. Ngan eta teh ngaguling heula ka neraka tah mah. Tapi tetep kok ngajar rewel. Jibril salametkeun. Masyaallah Kangjeng Nabi moal aya pang sibuk-sibukna ieu ketika wal wasdu yauma idzinil haq. Sibuk biasa Kangjeng Nabi. Geus manu ieu, geus manu itu, geus manu ieu, nu itu geus ulah aya bae umat Kangjeng Nabi nu ngagolepak ka neraka pohara jasa pan. Mantak teh kuari usul ka Kangjeng Nabi beusi engke kaleupasan. Teu kadeuleu teu karawel lanjut teu kalekep ka bapak tuh. Padoh pan geus kalekep apa teu kadeuleu ku Kangjeng Nabi. Umat aing geus beakeun kan teh Jibril. Beak geus. Aya wae nu teu kalekep bangonna mah aya. Pan kita tadi aing sakieu sibuk lah cek Kangjeng Nabi ka dieu tu. Eta lah aya bae. Coba, tang. Ya, tuh bener. Cabut Jibril. Cabut. Si ti kalekep kunaon? Kredit cek kira teh. Lu batak ketik wari urang lobakeun maca sholawat ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalkeun ayat ieu mah ieu jang supaya urang merenung. Wal waznu ari timbangan yauma izin nalika dipertanyakeun umat jeung para nabi yakni yaumal qiyamah al haqu timbangan nu jelas nu hak nu nyata
bakal dipasangkeun urang bakal ditimbang ima urangna langsung wa ima amalna wa ima bukuna nu bakal ditimbang nu jelas deuk mamana ge pasti ditimbang renungkeun ku urang aing mun ditimbang beratan mana haju Kangjeng Nabi neuleuh tah henteu ka aing saat eta mun urang ditimbang bagus nikmat amat ketika orang ditimbang goreng haju Kangjeng Nabi neuleuh tetep ku Kangjeng Nabi diamankeun ieu nu rempan mah timbangan urang jorek Kangjeng Nabi na teu neuleuh ka urang apa teh kalekep eta tah ieu tah nu dikhawatirkeun beusi ti kalekep doa masyaallah mudah-mudahan urang kabehan engke katingali ku Kangjeng Nabi urang disafaatan ku Kangjeng Nabi urang sehingga urang kabehan salamet di bawah bendera Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam